Ecek tuh makasih. Kenapa satpam mah perumahan oge dijaga apalagi kamu? Wahai para gadis, jika kalian ingin mencari calon suami, maka carilah calon suami yang seperti santri, sok sanajan buduk. Ken bae kang santri mah buduk oge barokah. Carilah calon yang seperti santri. Kenapa santri? Santri mah masyarakat oge diajak ke surga, apalagi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas ngajawab salamna eta teh? Ridho? Teu kapaksa teh. Urang doakeun nu ngajawab salam ikhlas ridho tur teu kapaksa, mudah-mudahan masing dipanjangkeun yuswana, masing dijembarkeun milik rizkina, masing dibabarikeun maotna. Pamigaduh hutang masing enggal kabayar hutangna. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun aya keneh nu teu ngajawab salam berarti eta gede tanaga. Seudon aja. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti aya nu rewas Kang. Bilih saur ibu teh sugante neng nais teh ayeuna mah jangkung gede bari geulis. Ari pucung teh nu datang angger sagede leuncak. Tadi wae ieu teh. Lain kuna naon teu enakeun korsina. Diuk hadeup teuing nyeri kana kaina. Tukang teuing ngadalowo. Datang cai. Samaruk abdi bunga dibere nu kieu. Keun bae euce urang maksa. Hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para ajengan, para ustad ustazah, para sepuh tokoh masyarakat, khususna nu aya di dieu kampung Citapen. Urang doakeun mudah-mudahan para ajengan, para kiai, guru-guru urang masing sarehat, amin. Da belah dieu mah teu ngaminan. Telat ece. Sok cing kompak atuh. Osok ngadoakeun kiai tara, osok ngadoakeun ajengan nu bener. Kade nu namina ajengan kiai guru eta kudu pangheulana didoakeun. Naon sababna? Sagala kahirupan urang hirup di alam dunia teh butuh ka kiai. Leres henteu? Sok urang tataan hiji-hiji. Sarerea nyorah jeung kompak. Tahlilan ka kiai nujuh bulan barade moal ieu teh. Sokang nu teu nyorak didoakeun di imah cing nyanyi sorangan. Ya nu gelo meureun. Sok sakali deui cing kompak. Tahlilan ka kiai nujuh bulan kasurupan amalan nyulatkeun main ngadoakeun main ngabotong main. Astagfirullah. Saha eta nu ngajawab kiai? Bapak di dia kiai sok ngabotong main. Cek si ibu kiai. Allah ya Karim samemeh urang digubrakeun ka alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia urusan
lain jeung RT, urusan lain jeung RW, urusan lain jeung kepala desa, tapi jeung ajeng kiai. Betul. Makaning ajengan kiai mah hese gantina leres henteu. Ayeuna ibu masantrenkeun budak mang tahun-tahun di pasantren belum tentu sanggupeun ngagantikeun kiai. Lamun ayeuna di dieu RT maot, lamun ieu lamun RT maut ayeuna isukan pagetok bakal loba anu hayang jadi RT. Betul. Lamun RW maut ayeuna isukan pagetok bakal loba anu nyalonkeun jadi RW. Betul. Tapi lamun ayeuna ajengan pupus kiai nentunkeun teu aya nu ngajamin isukan pagetok bakal aya nu sanggup ngagantikeun ajeng. Setuju? Katakan orang doakan para ajengan, para kiai, guru-guru orang masing sarehat, amin. Masing dipanjangkan yuswana, dijembarkan milik rizkina, ditambih-tambih barokah ilmuna. Oke, masing ditambih-tambih istiqomahna. Saha eta istri-istri dukung ajengan poligami eta istiqomah aja. Nuku si abdi dipika hormat aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, digawit Bapak RT, Pak RW, Pak Kades, sinaran kadusna Bapak di belah mana bapak-bapak cicing? Oh di nu poek teh juri. Ibu-ibuna anu cantik jelita mirip si Andin dina film Ikatan Cinta. Tena ronton penting ayeuna kan bae aja ngaji heula ayeuna mah tailak nu kusim abdi dipika hormat para pemuda pemudi santriin santriat araya santriin santriat pemuda aya belah mana pemuda cicingna nari pemuda resep cicing di nu poek ece kali-kali mah pemuda simpena di hareup ngarang cenghar mubaligoh teh. Pan abdi jauh-jauh ti Cipongkor ka dieu rek bagi neangan sugan we aya nu herang rarumek. Ini kitu. Da cari cingna di nu parowek atuh da. Pemudi aya pemudi, istri aya istri. Wahai para gadis, wahai para istri, jika kalian ingin mencari calon suami, maka carilah calon suami yang seperti satpam. Can beres aja tuh makasih. Kenapa satpam? Satpam mah perumahan oge dijaga, apalagi kamu. Wahai para gadis, jika kalian ingin mencari calon suami, maka carilah calon suami yang seperti santri, sok sanajan buduk. Keun bae kang santri mah buduk oge barokah. Carilah calon yang seperti santri. Kenapa santri? Santri mah masyarakat oge diajak ke surga, apalagi kamu. Kade gadis, jangan mudah terbuai janji manis para pria. Kupingkeun yang bilang I love you akan kalah dengan yang mengucap kobiltu. Setuju? Setuju? Wahai para pemuda, jika kalian ingin mencari calon istri, maka carilah calon istri yang seperti bidan. Kenapa bidan? Batur oge dirawat, apalagi kamu. Sugan atuh ibu bubar pengajian teh aya nu tepang jeung jodohna. Ya Allah ya Rabbal. Amin we nu jomblo mah. Seueur di dia nu jomblo. Teu payu kumaha. PKM. Jaga jarak. Alhamdulillah abdi bungah kacida luar biasa.
tiasa silaturahmi ka urang dieu milari kekompakan para jamaah anu sakieu seueurna mangkaning ibu di mana-mana akur nu namina kana pangajian nu namina kana ibadah mah sami berat. Betul? Betul. Komo ayeuna kaayaan wengi tiris ngahod-hod tuur ngabalalat ruk bujur panas dipake kana pengajian mah. Teu cara dipake ningali dangdutan, betul? Berat dipake ibadah mah. Salat berat, ngaji ge berat, puasa ge berat. Can siap. Sok sakali deui Kang. Cingkong Pak, salat berat, ngaji ge, puasa ge, sedekah ge, puasa ge, zakat oge, zikir oge. Berat ibu karena pengajian mah, hese karena ibadah mah. Rasulullah katakan pantas ulama berani berpendapat dina kitabna al-ibadatu la yaqilu maknaha. Ngaran ibadah teh moal kaharti lamun dipikir-pikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa munggu hawana cawerang abong kana mau balik na leutik sih. Barade moal ieu teh. Barade moal ngajawab teh. Siap cing kompak siap. Siap. Tah kitu ka tadi teh. Kudu dipaksa wae. Sakali deui jadi nu ngaranna ibadah teh moal kaharti lamun dipikir-pikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa munggu hawana. Geus karunya ieu cek si Ujang susu. Aduh. Hapunten para kasepuhan sadayana wios abdi ceramahna dikieukeun. Wios ibu dikieukeun. Atuh da ngaji zaman ayeuna mah lamun teu dikieukeun aya ku ayana dina pangajian sok narundutan. Mata kios dikieukeun, moal nyarekan ka abdi, moal baeud moal megat di jalan, moal ngomongkeun, moal dibahanan. Panitia eta mana? Lain jamaah. Cilaka atuh eceng moal dibahanan. Naon cenah buktina neng nais hawana kana ngaji teh berat, hawana kana ibadah teh hese. Tuh Kang tingali ketika suara adzan maghrib berkumandang di mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ari siapa panyontokeun eta mah. Tuh bisa diajak banyol eta mah eueuh. Ketika suara azan maghrib berkumandang di mana-mana, eta tingkah nu jadi indung kan nu jadi budak rupa-rupa. Tah eta cenah. Nu nyepret aya nu ngabanting, anu nakor, anu najong, nu ngabanjut, anu nyiwit, anu ngindreut. Aya ibu alasana mah nyaah anu jadi budak ngarah budakna teh daek ngaji ngaos. Atuh budakna teh angkat ngeungkeuy ngabandaleut arek ka mana arek ngaji. Di masjid aya, di madrasah, di kobong oge, di bumi ustad, di majlis. Aya barudak nama ngararaji, tapi realita bukti menyatakan indung nama balik deui ka tengah imah gek nyekelan remote cetrek nyetrekeun tip.
ibu-ibu nu kitu nu make kerudung kumaha sarwana jeung salakina deui salakina hayang nonton sepak bola, ibu hayang nonton Ikatan Cinta, garu pabebeda remote cek salakina tarik sis. Gening ararapa. Kadebu ulah ari kabudak nitah ngaji ari indung bapana henteu. Da biasana kang di urang mah nalika ngong adan di masjid teh cek si bapak kabudakna ujang tuh kadenge geus adan juk gerak ka masjid. Sok aya bapak-bapak nu kitu. Salah nu kitu teh kuduna kieu. Jang ka kuping tos adan hayu urang ka masjid. Kartos entah. Tadi mah juk ari ieu mah hai. Tadi mah nitah ari ieu mah dibarengan. Ari budak teh ibu siga kacang, ari kacang kudu dituturu jeung tarimakeun. Bapak menang usaha mere duit ka pamajikan mah wayahna menang usaha bapak bulan ayeuna 20 juta cing cekap samingoneun. Cekap moal bu, cing tarik cekap moal, nu teu nyorak moal boga saumur-umur cekap moal. Tah kieu kang istri ahli surga mah dibere 20 juta samingoneun da cekap teu komen. Datang teh bulan hareup cek salakina mah ieu wayahna ayeuna mah usaha keur hese 20.000 cing cekap satahunneun. Cekap moal bu, cekap moal, cekap belikeun kana kalender. Si bapak hayang ngopi duruk Januari, hayang ngarokok pulintirkeun Februari. Da teu mikir nu kitu masalah kita leres henteu. Cing ngarti atuh ka pamajikan teh bere duit 20 juta jang ka pasar. Hoyong bu gitu. Hoyong. Saalit nu ngajawabna itu. Komo nu tukang mah caricing we. Batur-batur nyorak ya culak cileun. Undek maot-maot atuh eceuk. Lain kang meuni eueuh pisan kahayang ditingali teh. Kade ciri-ciri istri ahli surga nu kahiji anu narimakeun pamere ti salaki, nu kadua anu sabar ngurus budak. Bu kudu sabar ngurus budak teh ulah aral. Bapak oge kudu ngarti ka pamajikan da capek ngurus budak teh leres henteu. Lamun diibaratkeun istri mah sebagai pondasi dina rumah tangga, nu ngurus salaki, nu ngurus imah, nu ngurus budak saopat-opat nu gede teh bese, nu cikal amandal, nu bungsu pisu, nu awewe conge. Eta kabeh diurusna ku saha? Ku istri, betul. Matakan bapak kade ulah gaduh rarasaan neng nais da janten istri mah raos da meunangan ukur di bumi ceuk saha. Betul bu? Bang capekna istri mah ayeuna bapak bisa manggul sampe sakarung karasa cangkel diecankeun heula. Ari istri hamil 8 bulan karasa cangkel cangkeng bisa diecankeun heula. Bisa henteu? Henteu, istri mah 9 bulan ditanggung sendir. Pripun teu bu keur hamil? Bobo oge serba salah keur hamil mah. Yang ngigir teu enakeun, nang karak eungap, nang kuban bisi bucat orokna. Leres ibu, da paur atuh ningali nu hamil bobona nang kuban mah. Sabab nu antel kana kasut teh beuteungna hungkul. Tarang jeung sukuna mah ngangkang jujulalitang. Kadupak we ku salakina muih siga gangsing. Dipun teu bu, dipun teu. Ibu kaulah wanita yang mulia. Sok ada jengkong pa. Acan ecek. Jengkong pa sekali deh. Ibu kaulah wanita
dipun teu Bu, cing tarik dipun teu. Ah bapak kakuping teu pengakuan si korban. Hamilna ripuh ayeuna ngalahirkeuna leuwih ripuh. Nyeri kabina-bina betul Bu. Pecah air ketuban dibawa ku salakina ka bidan damaknya kawarteg marek dahar. Cek bidan sok ibu geura naik kana kasur nyamuhun da kana kenteng mah luhur teuing. Sok ibu geura tarik napasna nyamuhun da tarik tambang mah Agustusan. Ibu ngaheujeun satakar kebek ngalahirkeun budak teh leres henteu. Ngesang ngoprot nyeri kabina-bina cek salakina mah nyeri bapak. Mah hareudang bapak sok atuh tiupan. Tong tarik teuing bapak, kunaon mama bau. Beteng mules ke rumah cager. Terus Bu, sok abdi bade naros saking setia nak caroge ibu nalika ibu keur ngalahirkeun salaki ngilu ngaheujeun henteu? Ngilu ngaheujeun henteu? Sugan ngilu ngaheujeun ibu korojol budak salaki korojol tai. Istri mah ditanggung sendiri. Matakan bapak cing nyaah ka pamajikan, dapang edan-edana salaki nu teu nyaah ka pamajikan. Hamil ripuh Bu, ngalahirkeun nyeri henteu. Nah, teu jeung hamil wae. Kade bapak cing nyaah ka ibu-ibu, cing nyaah ka pamajikan, sok cing bager ka pamajikan teh Pak ulah sok dipolototan boga pamajikan teh. Ieu masih bapak boga pamajikan boga budak ngan dipolototan we hayo atuh pamajikanna teh begang. Ampurannya kanu begang dipariksa ka bidan eueuh panyakitan, diparios ka dokter cager. Penasaran naha awak teh begang-begang teuing, dirongsen di rumah sakit ari pek teh aya gambar salakina keur molotot. Aya di dia nu begang isukan rongsen aja. Ada istimewa istri mah muliakeun seorang istri teh. Bahkan dina hadis baginda Rasul oge nawan ridho Allah aya dina ridona saha? Orang tua surgana Allah aya dina telapak kaki saha? Telapak kaki ibu. Teu pernah aya surgana Allah aya dina sirah bapak. Terus teh dan nu istimewana oge saha? Istri. Bahkan di Indonesia setiap tahun sering diperingati Hari Kartini. Teu aya nu namina Hari Kartono. Aya henteu di dieu? Henteu. Lamun di dieu aya Hari Kartono berarti eta orang Jawa. Sabab di Sunda mah identik huruf A, ari di Jawa mah huruf. Jadi lamun di Sunda nana di Jawa mah, lamun di Sunda hartana di Jawa mah, lamun di Sunda suryana di Jawa mah, lamun di Sunda mangga calik di Jawa mah monggo linggih aja. Saya tanu ngajawab monggo colok. Oh di dia matamu sok dicolokan. Kade sakali deui istri mah istimewa. Tina kumargi sakitu ibu, urang sebagai istri kedah tiasa mencontoh akhlakna Siti Khadijah. Kenal Siti Khadijah? Lain Siti Khadijah orang dia lain.
terang Siti Khadijah bu kantos kuping mah sering Siti Khadijah mangrupikeun bojona Rasulullah yang sangat berwibawa, harta mantena brok di juru brok dipantok ngalayah di tengah imah. Siti Khadijah teh kagungan caroge liut eueuh ragap teu aya sabab waktu Siti Khadijah nikah ka baginda Rasul yuswana parantos 40 sedangkan baginda Rasul nembe 25. Ngan kade bu luar biasa na Siti Khadijah teu pernah ngalawan kanu janten caroge, teu pernah sesentak kanu jadi salaki. Bahkan yang paling romantis pak, ketika Siti Khadijah nyauran kanjeng Nabi pakai pangkat anu salakina Rasul dipanggil ku Siti Khadijah, ya Rasulullah. Pangkat anu salakina Nabi dipanggil ku Siti Khadijah, ya Nabi. Pangkat anu salakina Habib dipanggil ku Siti Khadijah, ya Habib. Indah gitu mah rumah tangga teh, romantis, harmonis. Ibu mah dan nurutan Siti Khadijah. Nah caricing wae. Badan nurutan Siti Khadijah ku atuh salakina tukang macul dipanggil ya tukang macul. Salakina tukang ojek dipanggil ya